waktu harita si Bayu harita asup ka lemur panah. Eta kuda teh lempang ancak naker muruka tengah pilemburan ya tanda di lemur panah. Harita memang aya jalma nu nompo kena kedatangan si Bayu. Mimitina nama eta jalma teh molohok tapi bekidi lama eta jalma teh nyahun yen jalma nu tumpak kena kuda bodas teh nyatana si Bayu. Berengbeng bae eta jalma teh lompat dik ngabijaan ka Mang Durma sapara kanca. Pacapkeun eta jalma teh geus tepi we. Kaburuan imahna Mang Durma langsung eta jalma teh kukurawukan malahan mangagedoran panto imahna Mang Durma. Mang Durma, Mang Durma, Mang. Terilah harita kelutrak bantu imah teh inu muka. Aya daun barita, kukurawukan jika aya jalma jahat baik ka dia. Aya daun teh. Itu tuh. Ayah si Bayu. Si Bayu di mana itu? Si Bayu bangga selila eueuh. Nya itu tuh di itu tuh. Ayah si Bayu pakai anak gining yang ditumpak kena kuda. Di mana si ngimpi ya? Ngimpi lain? Lain ngimpi ah. Lain ngimpi mas serius beneran. Kerkitu torojol harita teh si Guro. Imanya mang itu aja si Bayu di mana? Itu jang di paling itu. Neme male alapat kapilemuran. Si Guro penasaran langsung harita loncat kaburuan barang bang bae. Si Guro harita lompat menikeun katarik. Manehana nama percaya be ka eta jalma teh. Sedangkan Mang Durma mah harita teh kalahkeun ka pelak pelohok. Itu emangnya gula manik ini teh rek balik ka imah. Ka Tujung atuh ah. Geura balik ka Tujung. Keun bae masalah si Bayu mah keun bae jung tuh. Leos eta jalma teh ninggalkeun buruan imahna Mang Durma. Mang Durma ge penasaran jurut harita teh kaburuan. Mang Durma harita lempang tapi sapadana lempang aya kana 20 lengkahna regbe Mang Durma teh ngeureunkeun lengkahna. Barejeng mencerong ka jalan. Ansok biasa be dipake kumanehanana mun teu mari kaluar ti lembur panah atawa mun teu aya jalma nu asup ka dinya. Nyatana hayang asup ka jero pilemburan ka lembur panah. Sedangkan si Guro harita beki deket bae ka si Bayu nu antuk dina magok we. Si Guro teh harita pasangrok jeung si Bayu. Si Guro harita calawak lantaran kaget kacida kagetna pangawakan si Bayu nama beda, tangtungan ge beda, keker beberhilan make pakaian kerajaan. Kudana kuda bodas menikeun ka bersih eta kuda teh. Bari jeung lempang ti diusapan ku si Bayu, malahan mah si Bayu teu eureun ngajakan cumarita ka eta kuda. Ku si Bayu mah kadenge jeung bisa ngobrol di kuda teh ngan saukur kadenge ku si Bayu unggul ku jalma sejen mah moal katangeneun moal nyahun. Maneh teh si Bayu teh teh si Bayu teh teh benar lain si Bayu teh. Benar Guro. Ulah teh si Bayu teh. Ayo atuh besi dek milu makan kuda yap kadingen. Kadia. Moal keun main kewe. Penasaran we kula teh. Cenah mah aya maneh ka dieu teh lah bener geninganan maneh. Nya syukure atuh ari salamet mah. Salamet manuhun pisan we atuh. Nya masih kena untung we, aya kena milik. Ayo atuh ah. Geus teu kuat teh hayang panggih jeung si Aki Jalu jeung Nini Asina karunya teuing be jeung teh bakal dedepeun pisan ka guring. Bener teh Guro? Nya, bener pisan. Ngalpoe teh. Sok cerik be lantaran cenah kangen cenah keur jadi incu kitu teh Bayu. Nyatang tuh bakal kangenan ka kuring ya. Gancangan itu ah. Sangkan teh tepi.
Eta kuda teh ngarti, da teu kudu dibedol tali. Nah, eta kuda teh langsung we ngagancangan. Muru harita teh ngadeketan ka buruan imahna Mang Durma. Mang Durma nu teh tadi nangtung di dinya. Malahan majal-jalma anu aya di dinya ge rada heraneun nempo Mang Durma bet nangtung di dinya. Tadilah harita torojol anu datang ka dinya, nyatana kuda bodas nu ditumpakan ku si Bayu dituturkeun ku si Goro. Mang Durma harita calawak. Jalma-jalma sejen harita ronghok malahan mah harita kalaluar ti imahna narangtung we di hareupeun imahna masing-masing bari jeung molohok. Nah geuningan molohok ieu je ulah molohok atuh kasadayana mamang-mamang teteh-teteh ece-ece ya kuring si Bayu datang di ka dieu ka pilemuran ka lembur panah hayang nyaho jeung deh hayang panggih kanu jadi aki jeung nini hayang apal nah masih keneh teng cerem ayem atawa geus dikawasa ku jalma jahat. Tengah ulang kitu atuh, Mamang. Bi, ece, aki, tengah ulang kitu atuh. Jalma-jalma anu nyaksian ka si Bayu teu sadar. Harita ujug-ujug naon. Ujug-ujug dua leungeunna teh dirapetkeun, dampal leungeunna diadukeun, saterusna mah harita rangku hormat ka si Bayu. Jika bener wae si Bayu teh jalma nu kaluar ti kerajaan keur maeukeur da memang kaluar ti kerajaan Pasir Kuda. Si Bayu kerung nahabet kitu kalakuan rakyat lemur panah tidak biasana matara kitu jeung manehna gede emung di kitu-kitu ku rakyat lemur panah. Tapi da kulantaran geus teu bisa dicegah da lobaan atuh da pirakudi diulahan. Si Bayu ngan bisa nyerengeh be harita bari jeung neruskeun lampahna beuki ngadeukeutan ka Mang Durma. Beki deketnya anu antuk nama gokwe si Bayu teh ngadeukeutan ka Mang Durma. Kumaha Mang Durma? Damang. Pilih hilap. Kuring teh anu katelah Bayu teh ya Mamang. Ngadeuheus ka dieu. Hayang pendak jeung si Aki oge si Nini. Kumaha kabarna Aki jeung Nini Mamang? Calageun beureu nya. Cager. Tekirang sabios-bios. Si Aki jeung si Nini mah cager. Mang Durma harita eureup-eupan cumaritana teh lantaran grogi panggih jeung si Bayu. Anu biasana disepelekeun ku Mang Durma ayeuna mah si Bayu geus ngacangelek robah wujudna jadi jalma anu lain sambarangan jeung lain ecek-ecek. Ya syukur we atuh Mamang. Ari si Aki jeung si Nini carageun mah nuhun be salila ieu salila. Kuring teh jadi dieu geus aya genep bulanna. Kumaha Mang panginten diperhatoskeun nuhun we nuhun pisan Mamangnya. Kuring teu bisa mayar kana kahadian Mamang. Ayeuna mah bade permios Mamangnya hapunten be ieu teu tiasa lami-lami ayeuna mah. In urang ngobrol deui. Hapunten Mamang ieu dikantunkeun heula hayang penak sareng si Nini jeung si Aki. Geus dekiat eta hayang penak sono pisan. Sabada kitu mah eta kuda teh mengkol. Maju we harita ngajugjug ka imahna Aki Jalu jeung Nini Asna. Jalma-jalma kabehanana ge kalaluar. Ronghok harita nempokeun ka si Bayu. Dina jero hate masing-masing ngarasa bunga reueus jeung campur deh jeung rupa-rupaning pananya nah geuningan si Bayu teh ayeuna mah beda dina dedeg pangadegna. Ocapkeun geus tepi we kaburuan imahna Aki Jalu jeung Nini Asna. Buka beneran pisan Aki Jalu teh harita keur aya dina Bang Barung dibarengan dibaturan ku Bajungkat harita teh. Biasana masuk aya da jero imah tapi harita mah keur kabeneran me keur ngobrol dina Bang Barung. Nya kulantaran keur ngobrol bade jeung kitu we sakapeung mangelepus. Ngelepus udud padudan teh geuningannya atawa ngalinting daun kaung di sina teh bako. Harita anu datang ka dinya mah dikeun kacuringhak Aki Jalu jeung Bajungkat. Barang breh teh harita aya jalma anu tumpak kana kuda bodas. Bade jeung eta kuda teh meunikeun ka bersih. Sorot panon eta kuda teh meunikeun ka
alus di lain pikasieun malahan mah hayang dipikannya awe ku sakur jalma anu neuteup ka eta kuda. Sanggeus gok harita kaburuan imahna Aki Jalu harita molohok bajungkat oge sarua molohok da bajungkat geus apaleun ka si Bayu. Kumaha Agi teh damang. Menikeun ka molohok kitu-kitu kudu molohok atuh Ki. Bajungkat kumaha cager. Curut harita si Bayu teh turun tina kuda. Si Bayu langsung we harita nyamperkeun ka Aki Jalu. Dan tak parah da kulantaran sono teh langsung we harita dirangkul ku manehanana. Ampura Akinya, ngapura Bayu Ki. Ieu teh Bayu teh ya bisi Aki hilap. Bayu nama parantos mulih di ka dieu ka lamur pana. Hapunten abe Bayu teh tiasa nyerangan Aki salami genep bulan pengintennya hapunten pisan kinya. Hapunten pisan. Aki Jalu dina waktu harita geus teu bisa cumarita, manehanana malik harita teh ngarangkul ka si Bayu menikeun ka pageuk nakranan bari jeung diragragan ku cai mata atau ku cai panon ka bunga bisa panggil deui jeung si Bayu. Senengkeun bajungkat yang waktu harita ngan bisa molohok we. Molohok mata simeteun lantaran dadeg pangadeg si Bayu dina waktu harita beda pisan. Keur kitu torojol harita Bikarmi jeung Nyi Nurmi nampo harita aya dua jalma anu keur patangkep-tangkep menikeun ka kaget Bikarmi jeung Nyi Nurmi teh. Sok sanajan kaget kitu ari lila kulila mah ngarasa bunga lantaran si Bayu geus datang ka dinya geus balik deui ka lemur panah. Nyi Nurmi oge ngarasa bunga lantaran jalma anu nepi ka bogona, jalma anu nepi ka cintana ayeuna mah geus balik ka dinya. Sedangkan si Bayu mah teu mikiran masalah eta. Memang Nyi Nurmi teh geulis, pangawakana alus, jangkung leutik, lenyang, pakulitana ge hade, jeung dibukna teh sok ngarumae panjang. Aki Jalu harita ngagukuk cerik, beki deula beki tarik. Ugue nini asna tu harita menikeun ka kaget lantaran si Aki kalakan ka ngagukuk seuri. Naon mana teh Syarki? Geninganan. Betkeun. Alahkeun ka ceuri kunaon maneh teh raheut? Kunaon ieu teh? Sinini asal nyamperkeun harita. Kadekeun Bang Barung, anabre harita aya dua jalma nu keur silih tangkep. Si Bayu harita ngareretkeun ini asna. Belenge si Bayu harita imut. Gue nini asna kacida bungana lantaran jalma anu tungguan teh lain mah geus balik ka dinya ka imahna. Bayu, maneh teh Bayu? Bayu. Kabrug harita. Ini asna ngerangkul ke si Bayu. Tilu jalma harita perangkul-rangkul ngerangkulan hiji jalma nyatana si Bayu. Si Bayu kabehanana ge dirangkul diragragan ku cai panon ka bunga. Ya sabadana lila mah harita sirih rangkul sararea harita teh sadar. Sabaraha kitu mah dilepaskeun rangkulanana. Mun ini asna diajakan si Bayu teh ka jero imah. Ya sabaraha kitu mah arasup we kabehanana ge ka jero imah. Ini asna rika harita teh nyadiakeun cai, nyadiakeun caneut-caneut anu sejenna. Sabaraha kitu mah si Bayu teh cina nginum, cina dahar saaya-aya. Ya sabada tarap imah harita teh Aki Jalu tumanya ka si Bayu. Sabada wae atuh maneh teh Bayu. Salila geuna bulan deui ka badan sok caritakeun sok atuh dongengkeun ke Agi ka Didi jeung ka sakur jalma nu aya di dieu we. Caritakeun sok. Caritakeun. Nya tenang we Ki, pokokna nama bakal dicereweskeun sagala rupana nya. Iya lalaukana nama manggaregepkeun be ku sadayana. Barabat si Bayu harita nyaritakeun kajadian ti mimiti harita teh diudag-udag ku si Wardi saperak kanca.
nepikeun ka ditenggelanana, nepikeun ka harita aya nulungan nyatana kuda bodas. Eta di Pasir Kuda teh mangrupakeun kerajaan Pasir Kuda anu di jerona teh aya indung bapana kabehanana gede tetek henteu kaliwat. Tapi cumaritana ngan diringkes-ringkes we hadeta teh ku si Bayu. Lantaran panjang teuing mun diceritakeun kabehanana mah. Ok si Bayu mungkas kana guaran dongengna. Ya gitu aki nini bajungkat oke kasadayana. Nama Bayu teges balik di kadieu, tenang we aki jeung nini ulah nepikeun ka sedih deui. Tenang we di dieu. Geunaan jalma jahat nyatana si Wardi, si Garmo, si Daden jeung si Korna. Tangtuna bae bakal ka dieu deui cigana nomornya. Da ceuk kira-kira Bayu mah da cicing di dieu nya kinya. Bener reda teh si Wardi siapa akan cete cicing di dieu. Parahan mancing guru aja nanya geng guru dah nyata ada bahasan tibi. Ugal poe teh kudu jadi akeun dahareun. Kudu jadi akeun itu iya. Pokokna mah tek begek kudu dicaritakeun. Kudu di aya-ayakeun nyaritakeun nage metak lieur kana hulu eta teh Bayu. Nyakeun bae. Akhirnya keun lah. Engke Bayu rek kedatangan ka imahna Basan Tibi rek ngobrol we ya mah. Ya lamun teh mah ngajakan gelut nya badanan kudu dilawanan ayeuna mah ki ulah diantepkeun bae urang usir jalma jahat we ulah cicing di dieu. Ya lamun teh lembur urang anu kudu di jaga dijaring sangkan ulah aya korban. Nya kaputusan Mang Durma teh kawilang hade oge sabenerna mah. Tunduk patuh heula pura-purana. Dina hiji mangsa matang tuh bakal diusir eta jalma teh. Pokarita bah jungkat ena mah cumarita. Dina pada kituna nama Jang Bayu memang keputusan Mang Durma teh hade. Tapi batin kasiksa. Unggal poe kudunya dia kendahareun pake euna. Pakaian mah itu jeung ieu belah. Tapi abah teh. Capek seriaga juga nanti. Nya pasti nage bakal capek bah. Tapi kan bayi tenan naon kilah. Urang panggihannya. Bahasan Tibi si Wardi sapara kanca urang panggihan deui. Ayeuna mah sayang istirahat heula ieu teh. Ya iso gue dujang bisi dek istirahat heula bacung be atuh kaditu. Si Bayu harita ngadayagdag kana bilik imahna Aki Jalu. Saterus nama harita meremkeun dua panonna. Kerwe si Bayu teh sare harita merijeng nyarande kana bilik. Diperhatikeun ku sararea harita kakasepan si Bayu beki dia teh beki alus we beki kasep beki mencorong cahaya kakasepanana teh. Si Bayu sare barejeng diuk barejeng nyarande kana bilik. Jika nama meren geus mineng kitu nate lantaran bisa sare tapi henteu nepikeun ka kerek mah. Diantepkeun bae harita teh ku Aki Jalu jeung Nini Asna sakahayang si Bayu. Sabadana setengah jam si Bayu teh harita hudang. Sedangkan jalma-jalma masih kena aya di dinya we di tengah imah berjeng upluk harita ngobrol. Sabaraha kitu mah si Bayu teh harita mandi heula ka pancuran, sabadana mandi mah harita make pakaian teh lain make pakaian kerajaan anu geus dipake tadi henteu. Iganti ku pakaian manehanana anu masih kene aya di kamarna. Sedangkan mangsa alam nyarelekna teh henteu karasa. Nyaho-nyaho harita teh reupoeh-poek. Mangsa alam teh geus diganti ku mangsa alam poek, ku mangsa alam peuting. Surat cicir cari cangkas bebence di sarada patembalan cing pada baturna. Sudah bangkong oge kadenge di pasawahan menikeun Kang Kengkong. Si Wardi, si Garmo, si Daden jeung si Korna dina waktu hari teges tapi kadinya kalemur pana. Malahan magis aya di jero imahna Basan Tibi. Si Wardi caritakeun ngeunaan jalma anu ngaranna si Bayu ka Basan Tibi.
Oh gue basanti bina waktu hari tamanikan kekerot ngancing. Jang di si Wardi nambah-nambah karena cerita anana mitnah kasih Bayu. Majar teh cenah jeung guru nage cenah kan Bayu bakal dilelet bakal dielehkeun ku kasaktian ilmu si Bayu anu hebat ayeuna nama. Bangga warajig. Kira aku eta jalma teh ngomong gitu Wardi. Bener eta teh. Benar bah, kira aku bohong nya garmonya. Benar pisan bah memang gitu. Bener pisan bah. Bener pisan bah memang gitu eta teh kenyataanna. Kabehanana hari tengah dukung kana ceritaan si Wardi atau pudik-dik bae bahasan tibit hari teh nafsu banget na hari teh beureum lir ibarat besi atah beuleum. Allah. Waktosna parantos para kaum dangu berjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.